Bah Haji, penting teh kumaha jadi teh urang bebeuleman teh ning. Atuh puguh jadi. Maka kudu teu jadi aya eta mah ari aya barangna mah. Yes. Seperti aya laukna, aya naon-naon lah kitu aya bahanna. Jadikeun ke penting. Ya guru jadi pan geus nang ngecrik itu lauk mah aya, jeung nang mancing. Karunya atuh barudak itu geus ngecrik mancing. Ari teu jadi mah kudu jadi pokona mah. Daek teu eta lauk nang ngecrik nang mancing pan mantep eta. Ari abah mah kieu ye. Aya lauk menang mancing, menang ngecrik, abah mah teu beuki. Naon sababna lamun lauk menang mancing jeung menang ngecrik manehna bikeun ka ucing. Abah mah mung tara ti baheula ge tara ngadaang lauk menang menang ngecrik, menang mancing tara. Tara abah mah eta mah bikeun ka ucing. Naon teh kana naon ngadaangan ayeuna lauk menang ngecrik jeung menang mancing. Geuleuh geuraso. Kita percaya mah. Makanya bikeun ka ucing lauk menang eta mah. Nah, Wake mung ieu teh kumaha ye kolot teh? Pan beureunan ieu teh nang ngecrik jeung nang mancing teh urang olahkeun beureun ku barudak. Wake jeung mung ieu mah lieur ah. Jadi teu puguh ieu teh kieu. lamun lauk menang ngolahkeun, menang meuleum, kakarak dihakan ku abah ge. Aya lauk menang mancing jeung menang eta mah da mah lauk atah atuh da. Sanu beukian coba lauk atah. Pan murana ngaranna ge lauk menang mancing, menang ngecrik berarti encan diolahkeun. Eta mah kuduna dibikeun ka ucing. Maka abah mah teresep. Anu dipikaresepna ge menang meuleum, menang ngagoreng, menang ngolahkeun tah kakarak nu kitu mah. Lauk nu menang nu kitu mah. Mung mah lauk menang mancing hungkul mah langsung didaang etah geuning kudu. Boncan di sisi can dinaon beureunan nih, bicing ka ucing eta mah. Sarajeung eta nyebut ucing ka uing.